Oh ini tas saya tuh. Saya ini. Ini ketinggalan Bapak Kaur pemerintahan anu kesimpulan di kehormatan rawuh Bapak RW, Bapak RT sami kesimpulan di pihormat sehingga Ketua Rombongan Seni Kudareno wargi dipalih kaler berdua tujuan simpi kalian sami-sami kesimpulan di pihormat hapunten yang kalau waktu sekedar simkuring ATP Mansera ngawakilan di pun paman apa unit anu mana apa unit oge penten petok bejantan sepur maeda nya sang jangan edina nek kitu ieu we bersinar deui kauningan ku warga sadayana sanes naon pamaksadanna ria-ria atanapi naon dengan rumah secara tujuan tadi ayat ucap kieu cenah ieu teh maeda di mana rengse ngarenov bumi ieu cucuna geus ditungkangkeun kana kuda supaya kitu nyumponan awal sing janjina alhamdulillah dina bumi ieu peuntun tiasa kalaksanakeun nu janten pokok hiji barangkali putra nyeet namun panginten diwuhu ku warga-wargina sehingga jumlah jamle 8 opat di timur opat tinalus atas nami sebagai keluarga besar Maeda sang nyeet simkuring nyuhunkeun doa restuna para wargi sadayana khususna naluk oge umumna sang timur mudah-mudahan sakumaha pamaksadanana dijaga ku Allah Subhanahu wa taala murang kali karya anu jumlahna 8 yang kedua nah mudah-mudahan sing janten murang kali anu soleh atau solehah paranjang yuswana
syukur rezekina. Tapi kalau tiasa sangat abdi atas kami keluarga ngatur nuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemerintahan menawi di atas, menawi ayah anda pergi pilih dia. Kurang kali apa naik ke daerah? Tinggalnya jalan apa? Oke, baiklah ayah sangat berjogi bagian mana? Nanti yang lewat baca semangat aja. Ada sokong sebutan dari beberapa desa jalan suatu kurang berkawan sebudaya kemudian lakukan lalu kemudian mana diproses. Karena kurang kurang